Ya yang di Pakidulanya di daerah Kidul tah di Garut Kidul menuju ka Can Kidul teuing si di Pakenjeng. Aya eta teh nu namina curugnya air terjun. Nyaeta Curug Sanghyang Taraje ya. Anu lokasina aya di Desa Pakenjeng. Di teu euceu atuh ieu mah nya. Nya di dinya teu euceu tadi Kecamatan Pamulihan Desa Pakenjeng aya Curug Sanghyang Taraje ya. Nya upami ti Garut malah karena seberapa kilo atuh nya mun ti Garut mah 2 jam lah kirang langkungnya. Di Garut Ari eta cenah Sanghyang Taraje teh ya sejarahna awal mulana asal-asalna ieu disebat Sanghyang Taraje teh margi ieu sasakalana baheula nya. Eta curug teh dianggo ku Sangkuriang cenanya. Sangkuriang naik ka langit cenah ieu kanggo ngajul bentang. Nyanak bintang ieu naonna atas permintaan atanapi naonna pamunutna ti Dayang Sumbi kabogohna teh nya. Anu mana eta Dayang Sumbi teh salaresna mah ibuna nya. Ibuna Sangkuriang. Tah eta caket air terjun, caket curug eta oge aya hiji batu anu bentukna tapak gitu, tapak raksasa nya anu badag. Anu konon ini siga dina ieu acara TV. Konon saurna mah eta teh tapak Sangkuriang nya. Tapi ayeuna atanapi masyarakat sekitar pengunjung langki anu ninggalan naon eta teh batu anu aya tapak raksasa eta nya. Teras oge aya eta batu anu di hanapeun cai nya, hanapeun air terjun anu numutkeun masyarakat setempat eta teh dipercaya sauna teh sebagai tempat penyimpanan harta karun atanapi bintang cenanya. Moal bintang nu diajul teh pangintanya Sangkuriang. Eta di dinya sa disimpen di hanapeun batu, hanapeun curug si harta karunna teh nya, harta karun Sangkuriang. Anu mana tempat penyimpanan harta karun eta cenah mah dijaga ku orai raksasa. Sareng eta orai teh kadang-kadang kawenehan mah sok katinggal cenah ku masyarakat, ku pengunjung atanapi masyarakat setempatnya. Sareng deui dah upami ditinggal mah sauna teh ti katebihannya. Eta Curug Sanghyang Taraje teh emang sapertos tangga Taraje nya. Nyari nami nama Sanghyang Taraje teh lamun dina bahasa Sunda mah pangintennya Sanghyang teh dewa meureunnya. Teras Taraje teh tangga. Jadi tangga na dewa mata panginten baheula Sangkuriang ngalak bentang kaluhur teh make Taraje teh. Aku cai curug gitu eta. Gitunya ya. Ya nu aya di Desa Pakenjeng Kecamatan Pamulihan. Nya ti Garut malah kirang langkung 51 km eta teh nya. Jarak ti Garut ka Sanghyang Taraje teh. Wah, endah pisan tempatna oge nya. Tiasa lebet motor ge mung delman teu tiasa lebet ka dinya nya. Ulah maksakeun. Ya pangaos tiketna ge pami ka dinya teh pami telepat mah pami can aya kenaikan. Rp10.000 tiket lebet ka Sanghyang Taraje teh nya. Aya dua ngarendeng dua curug anu ngalir di bukit eta teh nya janten siga Taraje kitu mah tak disebat Sanghyang Taraje.